perasaan kuring asa sok ningali aki-aki itu cicing wedi juru. Sarua kuring ge ngarasa kitu. Kajaba kumisna cokro bodas sarua jeung buukna ngeplak jadi huis. Nya siga nama umurna moal jauh ti 80-an cukuring mah. Rupa aki-aki itu teh asa wau kuring. Aheng pisan katempon aku kuring mah gawena teh saukur ngaheum padet atawa takapung mah ting ngadeukeuh maca fiku. Kuring ge asok nempo aki-aki eta mah mulang bari nyarangkeun barudak nu persesepedahan di hadapkeun bibliotek. Anjen pasti di Indonesia. Wajah. Ikuet niat lencanana eta tuan. Mau kuring teh poho. Tang tumala palanjen mah. Lahir tahun 50 man. Iya teh betam jasa tenil. Tentara Agung Kerajaan Walanda. Beda prioritas amata kenil. Kurinya negeri anjen. Negeri nusimak dalai mapa. Di mana anjen Indonesia nak? Di Banten, Pandai Belampeh Kulon. Kuring Johnson. Kung singalaman hidup di pasisiran Pandeglang 50 tahun do kaliwat. Kuring boga tragedi. Riwayat ahe nual saat pembohokeun. Kuring kahultanan bulit ku anjeuna. Kuring ibu lasara tepi ka cager. Lebih gak bisa balik ke Nederland. Hayang kuring ini deui kana ku anjeun. Iraha anjeun mulang. Dilatihna tuan genep bulan deui sareng sena studi. Riwayat akhir tua teh ada kira aku tuan didongengkan. Bugu kuring kedua dongengkeun ka anjeun atawa ka samae nu ngora dongeng patriot.
mun aya waktu datang we ke apartemen kuring. Anjing ada minum bir. Untuk tuan. Eta teh foto kuring jeung sobat kuring. Wakil Komandan Henry saat angkat ke negeri Anjeun. Hari teh bulan Februari 1842. Nalika angkatan perang Nippon geus nyerang ka Jawa. Kuring tadina milu jeung Admiral Dorman jeung pasukana menang tugas ngajaga wilayah Jawa. Hari eta kuring jadi komando. Pakarang nyatu dunungan. Kuring benang kujebakan nu kuring sorangan jieun. Tapi kuring teleh di dinya.
に肌でまいない。Hatur nuhun. Oh jadi itu tuh random ya nak. Kuring Gusti Paparan anugerah ku Sri Ratu Wilhelmina. Saya oge lencana Tuan bentang emas herang ngagurilap. Keur kuring mah ieu teh bentang kejora pangcaangna. Saprak harita kuring jadi mindeng babaturan jeung Tuan Jensen nu harita aki-aki nu sok cicing di juru jadi babaturan kuring nu kuring anggap aki sorangan nu maturan kuring genep bulan kaharep sampai rengsena studi. O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian, muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo mezelf verwen. Alles wat ik wil